Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkali sadayana. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat saterasna. Amin. Ayeuna urang tepang deui sareng mata pelajaran bahasa Sunda. Tapi satu acan dilajengkeun kana materi, burisna bade ngemutan perkawis kata-kata anu aya dina pupuh kinanti. Ieu namina damis. Anu ieu namina pangambung. Anu ieu namina soca. Anu ieu namina cepil. Anu ieu namina taar. Anu ieu namina palipis. Nah, eta anu disebatkeun ku burisna babagian awak. Mudah-mudahan murangkali sadayana terang kana fungsi atau manfaat dina babagian awak. Ayeuna burisna bade ngajelaskeun kata sareng benda anu digunakeun kangge ngurus diri sangkan berseka. Gunting kuku kangge motong kuku anu tos panjang. Setrikaan kangge ngarapihkeun baju. Kuramas ngabersihkeun rambut ngagunakeun sampo. Odol benda anu digunakeun kangge ngabersihkeun waos. Kuman hewan leutik anu teu katingali ku soca. Sisir alat anu digunakeun kangge ngarapihkeun rambut. Olahraga kegiatan anu dilaksanakeun sangkan awak jadi sehat. Wawasu nyuci panangan ngagunakeun sabun. Mandi ngabersihkeun awak ngagunakeun cai sareng sabun. Sabun mandi alat anu digunakeun kanggo ibak.